salam daun suci mengawal salam moga-moga sing enggal angkat ibadah haji. Amin. Daun salam daun danas mengawal salam moga-moga nugaduh sametan sing enggal launa. Amin ya Allah. Mengawal salam didoakeun moga-moga sing arawet anon. Amin. Ibu-ibu nu teu ngawal salam moga-moga calokena sing enggal kening nu anon. Amin deui. Amin pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa majid wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ibu walar di mana nubi jenengan Kangjeng Nabi akan Nabi isyarat kepangkatan Kangjeng Nabi walar atuh sallallahu alaihi Wassalam. di antawis jalmi pangkorek-korek di alam dunia teh lain para meremaweh kasasama di mana nguping jenengan Rasul akan Nabi kapangkatan Rasul tarang ngawaler sallallahu alaihi bade ngawaler Allahumma shalli wa sallim wa ajim wa akrim wa majid wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. Muqaddimah cekap sakitu kumargi mubalik ayat 2 anu dipihurmat kapayuneun para alim ulama guru-guru simkuring guru-guru urang sadayana wabil khusus sesepuh pondok pesantren Darus Salam pondok pesantren Al Hikmah pondok pesantren Puspa. Urang doakeun guru-guru urang sing tambih manfaat ilmuna sing paranjang yuswana amin. Wallahu taala moga-moga istiqomahkeun dina perjuangan amin ya robbal alamin. Kapayuneun ais pangampih pupuh lembur Facebook pilih ayat di pemerintahan desa pemimpin ayah diwakilan ku presiden tingkat 8 Bapak Ketua RT presiden tingkat 7 Bapak Ketua RW presiden tingkat 6 Bapak Lurah pemimpin urang sing tambih istiqomah oge amanah amin ya robbal teka kantor panitia penyelenggara para pemuda anu dinten tadi kami telepon urang lebet karena sejarah nyaeta sejarah sumpah pemuda sekalian jeung maulid Nabi Muhammad si ibu menit teka taringali wajahnya poek
Insya Allah dia pangaosan sepuh anom sadayana mualami singkuring pada singkat padat melekat nu penting balik mawa Berkat. ilmu nu manfaat. Wios ngaten hapunten sepuh Wios. tingali ece daraman cekokom aya bijuju Aya. cededeh Aya. cetitin maeha aya Aya kabeh komplit. kumplit budak baheula mah ih namina teh biasa we paling luhur ge Asep paling gini dadang bestieuna pami istri mah nami abdi mah saha nyaeta Ipah tapi balager budak baheula ai budak ayeuna mah ngaran Luna Maya ai cokor jebra wios ngawasna bari heureuy pan ngawas nu leresna mah ku akang guru-guru abdi di dieu abdi mah kadah dinges-dinges teuing datang sote padah diona gete taros ditasik cenah nu ngawas teh leres eta ajengan nu bajuna siga blau resep aja ngawasna ih teu rame tuluy ai ceuk nu teu ngaji teh untung abdi mah teu ngaos nyebutna ge untung maka ajengan ayeuna mah dianggapna hiburan lamun hayang hiburan kajen teuing nanggap si Sule ceuk saheng wae teh dieu akang di akang poek teu katingali wajah ari abdi katingali henteu meuli lebu kacang polo bawa rebik Tiki Ahmad ibu-ibu ting paralong ilmu balik Raina Rapi Ahmad bapak pengatur waktu acan nganuhun abdi mualami daki hari ajengan penaik mah serba salah Kirang jangkung. Beja nu penaik teh hiji nyaeta keistimewaan jalma nu penaik teh sok pinter sabab otak jeung hatena deukeut seueur para pejabat eselon 1 eselon 2 ih awakna teh penaik Presiden Republik Indonesia katilu B.J. Habibie almarhum anjeunna kan jadi Menristek bisa menciptakan model-model pesawat terbang nepi ka baud hiji leungit ge kapangih kudu di mana ngeudeuna Habibie pinter awakna Kirang jangkung. seueur guru abdi di Tasik Jamul di Kapul Alpiah Nasira sagala katalar cerdas ajengan teh awakna Penek. maka ibu sing gaduh cita-cita gaduh putra gaduh incu anu soleh sayang teuing boga anak penek kaos aing ribu sawios bogana dekat tempo wajahna lah aing sibuk aja jelema nu penek teh anti penyakit darah tinggi aja nu penek mah anti penyakit darah tinggi sabab getih rek naiknya tulus-tulus da awakna penek di dia aya nu gaduh penyakit darah tinggi hoyong damang hoyong henteu damang gampil ceu ayeuna praktekeun wih ngaos nyanak minyak letik sasendok maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul bila teras bobo isuk-isuk cek ka puskesmas darah ibu mau naik daleureun ku minyak hampura eceung miting parlong eta mau balik irung jeung pipi parbut kitu teraskeun
Bapaknya nya ngawasna ieu sabab sakedak ibu ulah maralamun. Abdi mah kieu. Ngawas di dieu mah meuli make tenda sagala jeung ilak ieu panggung ge sagede lapang badminton. Ciri cinta kakang jeung Rasul sallallahu abdi mah kumaha nu menta saur panitia kang ajengan ngaosna dinas mana enak kitab nu ipis di Garut ajengan ngaji teh kaum heureuy cek abdi teh mangga abdi teh tungkul hari ngaji teh inget deket kanang domba dikuriling ku kanang domba masa Allah hiap tungkul turun dina panggung mustami geus beak tinggal ini jeung aki-aki eta ge umut ka domba gegerebegan sabaruk ngajak diadu turun tengceu ngawas teh alhamdulillah meuni nyerep kana kerak sugan kana hate mata meuli lebu kacang polong mawa rebik Tiki Ahmad ibu-ibu ting parlong ieu kaayaan abdi kaayaan injuna Ki Ahmad melihui ka Cilemu ku ibu mamah dipetikan mun ngaji lulumu nu ceramah ngaleutikan tungtung nama abdi teu katempo sawios Kang Ihung nelpon ka abdi tos aya hampir sasasi ka pengker yang cenah pangaoskeun di mana Sinang Huri penting ayeuna teh 12 Rabiul pada parbut mubalik teh da malam spesial kami memelaan urang Sinang Huri we aya jadwal opat teh ditarima ku abdi malah wengi ayeuna kedahna abdi heuceul ka Malaysia dina raraga nyepitan Upin dan Ipin geura ulah tinggal semua we teh mubalik teh asik teraskeun terus kita kadang ngaji berbicara maulid berbicara peringatan dilahirkeunana junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad bukan son di alitan dia na ekor sedikit beunah ieu sonna teh dari angin ngahiliwir ieu di sasarung di aing abdi mah kamana-mana ge di sarung wae ka supermarket di sarung ka pasar di sarung beunah di sarung mah sehat ka angin-angin ras tuh aing jadi we poho deui berbicara maulid berbicara dilahirkannya junjungan alam pengajian seperti ini hanyalah sekedar kemasan branding disebut karena lagi kemasan bungkus supaya tambah daya tarik malah pemuda ngumpul bersatu alhamdulillah di Indonesia ada hari sumpah pemuda kan pernah ada yang hari sumpah aki-aki dan sumpah nini-nini sumpah aki-aki satu kepeotan yang terjadi dua lepet tiada henti terakhir berbicara maulid berbicara merek poro-pororan pengajian mah sami bae muludan pengajian ningonan pangaosan sasihan oge pangaos ngan ngaranna diganti jadi daya tarik beda malah abdi ieu kakarang ngaji panggung siga kapal laut ieu meuni hebat ieu dirongkah bisa nyeun panggung alhamdulillah panggung pangwadagna diwati di Sinang Hurip jeung balanonganana muludan geus sababaraha kali di dieu pang istimewa alhamdulillah moga-moga sing jadi kasayan amin tempona itu gebang peranti paret saware ting menang nginjem di salah terakhir daya tahan labul ilmi diganti ngaranna kumingguan biasa-biasa nu hadir teh
Tapi sababaya nu pangaosan waktu bulan Maulud, bulan Rabiul Awal aya we pangaosanna ge muludan. Beda daya tarikna. Suping sasi rojaban beda daya tarikna. Bujeng-bujeng ngaran pengajian jelema diganti ngaran sok tenar. Eueuh artis nu ngaran asli jarang. Lamun ningali artis namina Inul, ngaran aslina Ainul Halimah. Aya artis ngaranna Jamiluddin Purwanto diganti ngaranna jadi Saiful Jamil. Kiai urang sok nguping guru urang Aagim ngaran aslina Abdullah Gimnastia. Ngaran aslina Ian Gimnastia. Lahir bulan Januari, Haji Engkus ngajurian sigim. Boro-boro budak ngaranna Ian Gim, ngaran aslina mah Ian. Masantren kata si kabarukan digentos ya namina make Abdullah jadi Agim tenar gitu. Pamuda sok ngadenge Nadril Irham digenti jadi si Ariel tenar daya tarikna beda. Malah di Tasikmalaya aya penyanyi dangdut sok kieu laguna teh dimanapun bayanganmu saha cek menyae saha happy tamala budak ayeuna mah teh nyaho happy tamala tenar ngaran asli nama Ceyoyo tanyakeun ka urang Cigawan dicontohkeun deui ke kapanggih ngajina mah cek itu gunung merongkeun bae ka. Osok waos di dia osok. Sok gigi kita. Kade di Sitara. Engke parebut jeung budakna. Cek budakna teh eta we tatarucingan parebut jawaban. Tahun naon nu bau tahun kumaha kone. Nu dipercetkeun naon namina cek. Ai. Jawab pemuda, naon nu dipercetkeun? Ibu naon nu dipercetkeun namina? Oh, padahal eta teh pasta. Rinodo. Dari ono mah merek pangheulana zaman Belanda, Tipor et Liden, Hurdenhef, Landenhag zaman Belanda. Tahun 1816 pangheulana merek pasta gigi ngaranna odol. Lain bahasa Cinanggurip pada dipercetkeun siga nuker odol lain asli merek zaman Belanda. Datang Pepsodent disebutna, datang Ciptaden disebutna, datang Ritaden disebutna, datang Salaki disebutna jelema teraskeun dari perkara dunia menang guru kau urang iklan ke Rasulullah iklan bohong cenah kopi kapal api dibuka kapalan bohong. Mudah-mudahan urang kieu dibarokahan ku Gusti. Amin ya robbal alaihi wasallam. Makhluk nu dimuliakeun ai Kangjeng Rasul ieu ka dia aduh tingali ku abdi samparan sok neng bageun di laluhur kotana karena ngalukur setengah jam ini tenaman teraskeun Rasul mulia, Rasul agung dimuliakan nu loba jasana cara dianggap biasa ece akan jalma nu gede jasana anggap gede jasa sabab geus biasa
Bios dicontohan abdi kermasan ari pas abdi turun ek mayar ongkos barento zaman angkot 2 naik mobil umum geus dibayar ku si bapak-bapak nu tadi nu teu wawuh teh eta emut wae abdi emut menang 2 bulan inget we kasih bapak eta wawuh ge nyata teu panggih-panggih nepi ka ayeuna emut kenging 2 sasi kapun bapak nah ari kapun biang pun bapak nu hujanan papanasan ngebon nyawa ngojek geus loba teuing biasa pun dia jerit maratan langit kocek maratan jagat toh padi jiwa raga dikorbankeun keur putrana malah getih ngabayaba jadi tarohan keur lahir anakna teu dianggap gede jasa sababpun biang ngurus anak nepi ka kaayaanna ripuh anger teu dianggap gede jasa ku simkuring sabab geus loba teuing jasa. Nah si bapak itu tadi 2.500 eta mah kakara dipimpin doa kusaha bareng kusaha kalau meni-meni karucep wae usaha dipimpinna doa ibu lahir ke alam alhamdulillah rabbil alamin urang ieu mah balagu insya Allah cacak ka guru urang cacak ka indung bapak urang hese ngabales jasa komo ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya kita mengingat jasana Kangjeng Rasul. Maka Rasul nu gaduh predikat mulia disaurkeun ku Imam Ibnu Ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bihomsi karomatin saestuna Allah ngamuliakeun Kangjeng Nabi Muhammad kulimah kamuliaan. Mun urang dia hese mengingat kemuliaan Nabi minimal balik ngaji bulu dan ayeuna kudu apa 5 kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi nu kahiji bil ismi kunamina. Saur Imam Ibnu Hajar nu kahiji Rasul mulia teh kunamina. Ece hari Nabi Muhammad mulia teu. Karena misalnya Allah manggil ya Adam, manusia pertama dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya Adam. Nabi Ibrahim disebut awal tauhid disebutnya ya Ibrahim. Kepada Nabi Musa kalimullah disebutnya ya Musa. Tapi Kangjeng Nabi Allah manggil ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Sekalipun ada ayat maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, itu hanyalah sebagian contoh daripada penegasan tauhid bahwa Nabi Muhammad bukan melainkan seorang yang disembah seorang Allah. Tapi kekeh ke Allah, Allah Ta'ala nyebat dengan Kangjeng Nabi dengan sebutan assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumaha mulia ke nabi-nabi urang sing sering mau sholat aja maca sholawat lamun aja mika cinta ka nabi caroge cemburueun moal nyahan keur ngagoreng tempe sae maca sholat keur gegeroh nantara maca sholat ece kaayaan keur moe pare maca sholat lagi video engke dititah ku salaki masak bari maca sholat cemburuan mah sok coba ece teh ngagoreng endog
Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi. Lah ulang. Enakeun. Terus kejen teh ngagoreng Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika ngecelok minyak lah salam alaika Habibi engkus ya Habibi Habibi ihung ya Habibi Asep ya Habibi Habibi Dadang ya Habibi Habibi buah-buah kerboboh kaman Asep Nika cinta kakang jeung Rasul carogege moal cemburu sorry ieu mah budak keur diasuh kalah diasuh budak dangdut kade eta teh ece bahaya ngasuh budak dangdut budak di pangku ho 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 gigih we budakna basah-basahnya baik punten we abdi kieu ngajina bae moal ka dieu deui gila oh dia lapar keras komo lagu ece lagu Roma Irama udah teh sehes untuk bisa pilih lagu ses sare bila kamu di sisiku hati rasa sahadu kamu di dekatku hati rasa rindu bila kamu di sisiku sareng bila kamu di sisiku komo diteuneuh dina sisiku iman lagu Roma Irama Aduh Gusti. Roma Irama yang jadi presiden setulus wae. Nah lagu Roma Irama jadi presiden aku mah yakin demo diatasi ku lagu ku anjeunna mah. Moal bener diajak ngaji mah aing teu kempo wajahna ge. Ya jangan. Ya, lagu Roma Irama jadi presiden sigana seluruh demo dihadapi ku lagu. Bertengkaran stop, perdebatan stop, turun. Ayah mau menteri, ada yang meninggal. Menteri Pembangunan, Menteri Kesejahteraan Rakyat, ada yang meninggal. Apalun presiden, cek oma, gali lobang, gali lobangnya karena lobang, cek sakana bedukeun cek. Lamun Roma Irama jadi presiden, wakil jadi menteri agama nanti Mansur S. Sebab saya tahu lagu dia pakai tajwid, dengekeun dina lagu. Rembulan tuhuna dua harkat. Lamun Roma Irama jadi presiden, nu bakal jadi menteri pembangunan Iwan Fals. Pak Presiden, ada bangunan yang sudah tidak layak. Bongkar, ya bongkar, aja sebut. Nah Nabi Makar hari sumpah pemuda lamun Roma Irama jadi presiden lagu Indonesia Raya beda adamna. Biasanya di kecamatan Singapura teh upacara Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, jadi ganti Indonesia Raya merdeka tahun gawe kecamatan teh karieu keras ke nu paling sae mah kumaha oge maca sholawat nu paling sae adalah sholawat nu aya dina tahiyat bade
mengamalkan sholawat munjiat, bade sholawat fatih, bade sholawat nuril anwar, bade sholawat naon, sholawat anu disebut tibil qulub. Mana sadaya lagi sholawat masa nggak kayak sholawat dan nupas sedih, nu tepas bunga. Ayah nupas bunga, nupas sedih. Tapi lamun sholawat anu inti sallallahu alaihi wasallam sedih bunga. Sami bae eta sholawat teh tetap cocok. Aya nu maot sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantes dinu maot pantes, dinu keur bunga pantes, tapi aya sholawat teh pantes keur bunga, keur sedih teu bunga, belum teu pantes. Aya nu maot tola'a ba'du alaina ditaringangan punya aya nu maot tola'a ba'du gitu lu jelas inna aulan nasi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Insyaallah ya receh sadayana di ieu tempat mah tadi marhabaan heula muga-muga sholawat urang sing jadi saksi urang kenging syafaatna Rasulullah. Man shalla alayya fa'adraka ma'mulah, man shalla alayya fa'adraka ma'mulah, sajal manu sholawat ka kami maka bakal dugi kana tujuanana. Waman shalla alayya nala ma'mulah, sajal manu sholawat ka kami bakal dugi karena cita-citana. Amin ya robbal alamin. Guru urang lamun maca sholawat bawa dua eta teh moal ka hijab. Maksudna maca sholawat heula supaya doa eta teu kahalangan. Mudah-mudahan urang sing jadi ahli sholat. Amin ya robbal alamin. Ieu mah hayeul we ngasuh budak teh cincang keling manuk cingleung cineten flos ka kolong bapa satar ya kawan euy budak baheula cincang keling cing geura eling manuk cingleung cineten tu malaikat ieu geus ngadagoan flos ka kolong asup ka labarja bapa satar sabeurna disiksa di alam barja. Maka kulinya nyeri usalaki cincang keling manuk cingleung. Insyaallah bisa ka di rumah guru. Sing sering mawa sholat, maka sholawat sakali dibalas 10 kontan ku Gusti Allah. Sholawat mah ibadah teu istimewa. Rek boga wudu teu boga wudu, tetap pahalana sae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul dimuliakeun ku Allah namina. Budak-budak bila sarah riyadul wadi'ah di mana tuh budak ngaran make ngaran Muhammad saya henteu bae dan ulah ngawungkul kada aya papanangan makruh ilham Muhammad ilham mun aya Muhammad make Anwar Muhammad Anwar kawas abdi Muhammad Nuris Anwar dipanggilna Nuris dipanggil Muhammad. Hati-hati ngagungkeun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ieu mangaran budak ayeuna nuturkeun tren. Diaranan Abdurrahman padahal sae. Gengsi budak ayeuna maka kota hayang diganti jadi Remon. Ibrahim hayang diganti jadi Bram. Maimunah hayang diganti jadi Mona. Gusti digabung-gabung bapana Ipa ilungna Irfan, bapana Irfan ilungna Neni, digabungkeun anakna jadi Irni. Di itu mah aja. Kalau bapana Abbas ilungna Kokom, anakna Baskom. Bapana Abbas ilungna Renggi, anakna Basreng. Nu paurma bapana Tata ilungna Aing, nya anakna Tai. Kamana we lah ngomong. Moal ka dieu deui. Ngaran budak tina basa Arab lain hanya ka jalma ngarti ka kiai ka ajengan ieu mah ngaranna saha jurna. Jadi bidan jurna halus. Jadi dokter jurna saya korban jadi guru. Usaha di guruan di MTS teh ku pujurna. Menyayang ngaran anak pujur.
aing mah. Cipu bedi buat ka ustaz siga si Ohang akeun bae aing. Ece. Sing sering mau sholat muliakan nama Nabi Muhammad. Ieu mah budak kapan geus biasa make ngaran Masehi teu naon ari teu niatna tasabuh. Ieu abdi mah usum ka budak teh bulan Juli disebut Neng Yuli aya di dieu. Bulan ayeuna bulan Desember Neng Desi aya abdi bulan Januari Cep Januar bulan Februari Febri bulan Maret Meri baiklah kabalu ke orang dia silang kritis gitu Pak terus sehingga teh jenis dia mah ambil dia kayak kopi hampir rasa bersih dan hukuman dikasih kesalahan kayak kopi terus wae kayak cuaca tinggi sehingga ini umur 70 tahun di mah beungkeur mana we ngomong bener. Hadirin rahimahullah, muliakan nama Nabi Muhammad. Insya Allah dia mah ahli marhaba amin ya robbal. 15 menit deui Kang Denik setengah 10 di tanah itu tujuh teraman. Rupina anjeun lagi pangarsa ajengan ieu teh nuju teu raos tuang cenah tadi teh. Paling esa senok, 2 senok, tengok, surna. Lalu eta ajengan payu sering ketika bering gitu. Sing sehat ajengan. Abi mah cenah bagian doa. Ningareuna. Aing cocorolokan. Depan. Nu kadua, sanajan bari heureuy bersihna tetep aya. Nu kadua, Rasul dimuliakeun ku Allah. Wal jismi jasadna dimuliakeun ku Gusti Allah. Hartina di mana Rasul ngadoa teu aya doa nu ditolak ku Gusti Allah. Aya menyebutkeun Rasul teh manusia biasa, cek abi mah manusia biasa, sarua jelema tapi manusia luar. Urang mah jelema Rasul mah manusia luar. Ece hoyong ka Marka. Hoyong naik pesawat, wios turun deui. Kumaha we nasib jadi haji mah. Ngajual aja jeung kumeli disebutna Haji Jajuli. Halaman imah ka Gusur disebutna Haji Mansur. Sarua bae haji teh ge. Di Cikoneng, di Ciamis, Bandar Kurupuk disebutna Haji Rangu. Ya heuh. Di Langkap Lancar kapan aya ku Bandar Gula disebutna Haji Amis. Karunya Bandar Manuk kurang Cingamun. Kemana kenapa Haji Burung? Mana we aing ngomong. Aing geus lieur jauh di mah aing. Pemuda yang hebat tidak salah kamu gede-gede trik sing leutik sing ngarantau. Abi geus berpupuh nu ibu-ibu nyonyoyan kitu sing cicikan. Ibu. Di mana ibu ka Mekah? Hoyong ningali di mana Rasul dilahirkan ayeuna jadi maktabah jadi perpustakaan. Di mana Rasul dilahirkan? Jawab mana? Di Mekahna di mana? Di Mekah yang semangat itu. Dibuktikan di nabar janji Rasul dilahirkan di kampung Kiros, desa Abwa, abi disusul di Mekah. Tos sa'i mungkin muka pantau biasa di sofa oke dibuka 300 meter antara di jalan kerajaan didinya aya perpustakaan maktabah Makkah dijieun wadah buku aya nama tempat Rasul lahir. Lamun di Mekah nanyakeun maulid Nabi dicarekan sama tersebut kuduna nanyakeun naon maktabah Makkah. Ibu urang Mekah mah araneh mun nanyakeun kitu teh nanyakeun maulid teh kana nyebutna haji bid'ah haji. Abi teh abi nu ngamak di Mekah di cekelan jamotna bae. Ceuk dulu lamun urang Mekah di cekelan jamot asa dihargaan. Ku abi dipraktekkeun di Mekah 30 kali abi nyoba jamot urang kitu.
tentara nu sakitu seremna dicekelan nyere duit ka aing 5 real. Aya nu jualan apa? Aya nu jualan kompang deket eta deket Maulid Nabi Palidieuna aya cai jam-jam anu alihkeun ceket Ka'bah. Ini aya tukang kompang tuluy hiji di mere tua. Jadi boga ilu gara-gara dicekel jamot. Bapak engke nu Mekah ajaran malah di urang Mekah. Kok aya bujurna di gudang sa mana-mana. Penghinaan. Urang Mekah mah cekelan jamotna. Lamun abi nawar barang oge, haji 5 real. Bahasa Indonesia haram haji cekelan ka aing leungeun. Dititupkeun jamot ieu. Leungeun manehna kieu. Ieu teh bapak wangian cenah sebelum bapak karasa nami ka Mekah sareng Ibu Rama. Cek bapak sia maneh cenah nya kelak tujuan leutik satro. Kep dibikeun. Aing pun bapak ngalip kalahnya kelan jamot teu rupuh. Nah haji cenah da abi mah urang Cianjur. Astagfirullah. Ai sugan urang Mekah. Amana wala aing ngomong malah aing. Lamun di Mekah megat mobil kieu. Lamun kieu tarik. Kudu kieu. Sanguan. Sing kamar Kamis. Aneh di mobil mewah Fortuner di ditu mah parkir karit. Tah wih deui jasadna Kangjeng Rasul dimuliakeun ku Allah. Teu aya hiji oge doa nu ditolak ku Allah Rabbul. Ece anak Rasul sok ulem tara. Urang sok sare. Rasul sok ulem ngan ulemna Rasul benten sareng ulemna urang. Ayo urang pagawean. Heuai teh bahasa adabna teh naon bahasa halus teh pak tepih waos. Heuai jeung hitung hampir mahili. Dataran mosok gigi teh. Kantos dina hadis riwayat Ibnu Sinan bahwa jasad Rasul dimuliakeun ku Allah nepi ka punten aja kesangna Rasul mah seungit. Ai kesang urang kumaha? Ibnu Sinan ningali Rasul nuju tadamang teras Kangjeng Rasul kesangna ditanean dugi ka dijieun parpuh ku anjeunna. Eta dina hadis riwayat Bukhari. Lain sasaha hadis seungit minyak kasturi ari kesan urang mah seungit minyak kastai itu aku kesan lagi seungit Kangjeng Rasul maka kun aya jelema nu ngahina Kangjeng Rasul kacida teuing da Rasul mah manusia luar pilih muke kantos ka Madinah dina Kubah Madinah Nabi mah tukang capetan kunaon itu aya nu ngadaplok ternyata eta teh jalmi anu ku Allah dihukum disambar petir di siang hari mana we aing mah ngomong geus balik eta bapak ibu sadayana eta jelema nepi ka ngadaplok jadi batu dina kubah Masjid Nabawi. Ternyata eta jelema bade ngabongkar kubahna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi nepi ka dicet jadi hejo. Geus jadi batu ciri Allah menjaga jasadna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata ku jasadna Rasul teh aya doa nu ditolak ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu Allah ngamuliakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta wal ato Kangjeng Nabi janten anugerah kangge alam sadayana. Sumping Rasul lahir sadayana sesembahan bangsa setan nepi ka sadayana tempat ibadah-ibadah jalmi-jalmi nu nyembah kana patek nu kalancur ieu teh jadi rahmat keur urang sadayana malah ku hadirna Kangjeng Nabi urang dipapari nikmat iman sinaran Islam ieu nikmat nu paling besar melebihi nikmat iman jeung Islam adalah dilahirkeunana junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad luka opat ngarah tereh karunya ajeuna nu hiji deui. Oceun
Nomor kaopat Rasul di wal khoto dosana dihapunten ku Allah sadeacan Rasul midamel dosa tapi istighfarna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam teu kakangkun 100 kali sadinten malah 70 kali sadinten. Ai urang mah dosa can buku dihampura surga can dijamin tapi istighfar jarang. Laras enten aya istighfar sakali heula 5 jeungkal. Lumawi Rasulullah yang dikabarare sampai anak-anak sabab isin ku Gusti semangat muludan ayeuna singgar tol ibadah awas bulan puasa kabeh ge sono kana ada sing sono sia kana ada pas bulan puasa hayya 'alas shalah kudu sawah eureun alhamdulillah tos poho tuker masak hayya 'alal falah alhamdulillah tos asar di dadago keur puasa madan termasuk 5 menit deui di masjid geus ngumumkeun kana waktu maghrib mung kantun 5 menit deui eta 5 menit deui mah geus diperong euceul akak cau geus diperkosaan bareng adan Allah jangan berikan nabar cau geus beak bulan puasa sono kana adan ayeuna urang maulidna di urang tingkatkeun ibadah ka Gusti Allah nu adan di masjid ulah sepuh wae sok pahili jeung sora sapi di abi mah bahaun adan we geus kolot abi sakapun mah pahili jeung sora sapi dan nu ora eueuh daekeun jeung si Abah capek cenah jang eueuh nu daekeun eta adan oh ya Rasulullah hayya 'alas shalah Allahu akbar hayya 'alas shalah gadangdut sing alus buka mudah insyaallah di dieu ahli ibadah sadayana berjamaah dibuktikan kurang sauyuna kurang ngahiji amin ya robbal alamin ulah silih panasan hinta tangga buktina muludan teh ulah nepi ka tatangga boga imah heuteul panas cenah kumaha ceuk tatangga diganti imahna panas tatangga namihan kebona panas tatangga meuli taneuh ngalegaan panas tatangga meuli emas panas tatangga ganti motor tatangga kaburu bujuk watur nu meuli kulkas ka urang nu mulia ternyata aya gambar kulkas na tongongna bahaya ngahiji sauyunan hayu ulama umaro sadayana ngahiji sabeungkeutan nu mora ayeuna di kader syukur mangga aktif gerak kaderkeun khususna dina tahijul mayit pemuda silahkan aktif berolahraga pemuda silahkan aktif karena seni tapi ulah bohong aya kader anu bakal ngurusanan mayit insya abi kunaon mau ngurus mayit abi mah isin bareng dibuka geus kalangap eta mayit sararobong kena boga seragam bodas ai dibuka coba ku pamuda insya Allah di dieu urang ngahiji sauyunan berjamaah sasarengan insya Allah subuh urang aktif deui di abdi mah pami isya jeung magrib teh sok pinuh di abdi magrib 2 jajar isya sajajar kadang setengah jajar hari subuh mah di abdi kurang ajar ngajan abdi sorangan komat sorangan ieu ari makmum teh abdi we jeung tihang mata lamun hayang loba makmum berjamaah kudu seueur masjid teh tihangna
Cek abdi teh pas ada di leureut teh nah cek nangtung wae efek lihang. Insya ingat tempat insya Allah ayo ieu lembur urang hirupkeun kulur datang jeung Nabi dina wami ayeuna kalakungan mau urang nyuhunkeun ka Allah ieu makmur ieu subur bari ka aya dina ridho Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. nomor kalima nu terakhir jalmi nu pangridho-ridhona di alam dunia ece hoyong ka surga hoyong maut akang hoyong ka surga hoyong maut dari maut mung begitu mah dari kamana asupna ingat akang ece rasul pangridho-ridhona manusia naon sabab jeung maut anu 100% dipasihkeun umatna mangukur hiji kan ukur hiji ku rasul 88%. Sakaratul maut lamun dibandingkeun dihadapi musuh kunaon ku paku di luhur ditindihhan ku gunung masih keneh nyeri sakaratul maut teh masih keneh nyeri keneh sakaratul maut daripada dihadap ditusuk ku paku di luhur ditindihhan ku gunung masih keneh kurang nyerina sakaratul maut teh masih keneh kurang. Ece akang sosorodotan dina seseukeut pedang nu panjang nanti masrik nepi ka magrib masih keneh kurang tetep wae nyeri keneh sakaratil nyeri ece lamun pedang dipake sosorodotan di masrik nepi ka magrib masih keneh kurang nyeri anu hiji komo anu 80 Kanjeng Rasul sallallahu alaihi hatta nepi ka ngantunkeunana Rasul nyebutkeun ummati henteu manggil sasaha Rasul manggil umatna sini Rasul teh jalmi nu pangridho. Jadi urang teh bakal maraos hayu urang sami-sami tingkatkeun amaliyah ibadah ari hirup mah kumaha hanca maot ge kumaha hanca ece hoyong akang ngaos Quran tuluy maot hoyong maot teh keur ngaji Quran hoyong maka kudu ngahanca kana Quran ari hayang ngaji itu tuluy maot tapi nu dihanca sinetron geus teu nyambung supir maotna memeh nyupiran keur nyupiran balik nyupiran wajauh tukang ngaji memeh ngaji keur ngaji balik ngaji tukang pasea maot memeh pasea keur pasea balik pasea sok ece Rasul nepi ka nyontoan ka WC ge maca kumaha doana bismillahi a'udzubika minal hubusi maot di WC wah hiji begitu ya maot di WC moal hina teuing sabab ka WC-na ge ibadah sampean kenca heula maca doa ka WC-na ge ibadah maot di WC Rasul nyontohan bade tuang oge maca doa di Banjar kota aya jeger pinuh ku tato maotna teu diteungel batur tapi maotna keur dahar naon kau kelebas maka kurang teh si gaduhan tukang ngaji kurang teh maot teh keur ngaji amin ya robbal ece keur ngaji teh bingonan lem ece tos bubar jeung nyawa bakal maot bakal ibu-ibu geuning aya nu maot teh nepi ka ruksak sama ketar maot salakina bolas kalungitan leuwihkeun Gusti Bapak hayang milu Bapak hayang milu eta itu di api ruksak sama diantar ke kuburan masih keneh lewe hayang milu terino aja kan salaki aing maut hayang milu aing dibieukeun sok tapi di hadapan kuburan
bener sok rek milu mah. Ceuk manehna kurang bisa kawin deui. Insya Allahnya kurang sadayana moga-moga sing husnul Khotimah. amin ya robbal. Oke di akhirat, oke di padang mahsyar urang disafaatan ku Rasulullah sallallahu alaihi. Abdi ke Agustusan upacara sakecamatan 5.000 jeung masyarakat pesta rakyat. Neangan pun bojo hese kapangi jeung pun anak ngomong ke di padang mahsyar. Kukurilingan menang 2 jam neangan pun bojo hese kapangi. Hese. Nyampak sekur ngabaso. Cacak di lapang upacara Agustusan di kecamatan jamaah jelema anu ukur 5.000 hese kapangi ngomong ke di padang mahsyar. Geus masing-masing anak yang menjadi kolot, pamajikan yang menjadi salaki, iwati syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi. Insya pas pada setengah 10 kiai sauruna bade 15 menit ieu warang abdi geus leuleus kieu ka ngaran udah pidato dina area kieu. Alhamdulillah akang diangkat ku urang dieu, ciri urang dieu teh antu. Moga-moga nu parantos nyumbang sing digentosan ku pahala ti Allah. Amin ya robbal. Nu di dahar ngan ukur jadi berat, brit. Larang. Nu di dahar ngan ukur jadi berat, brit. Di indung ngan ukur jadi war, wer. Nu dipake ngan ukur di wak, wek. Nu di dahar ngan ukur jadi berat, brit, perut. Buktina geus di WC. Geus di walungan eueuh nu ngaku. Ieu mah cenah tuangeun teh kenging cipota 25.000. Ieu mah bala-bala 500-an nu habis nu koneng. Nu coba kopi, ieu mah nu habis eueuh nu ngaku. Nu abadi luati amal. Moga-moga sababiah dinas jumbang ieu sing jadi wasilah kenging kamuliaan dunia akhirat. Pamuda sing beuki saloleh, sing jadi penerus di kampung. Amin ya robbal. Kitu deui sepuh ngadukung para pamuda sabab teu aya deui pamuda teh generasi harapan bangsa. Amin ya robbal. Abdi bade mundur wae. Cenah ajengan ka mana sora Jainuddin MJ teh leungit teu. Jadi kalau monang abdi sarua jeung monang 8 nu balik. Lamun hayang monang Jainuddin mah mahal ieu. Kantos sok siapkeun gerak moal datang moal opae kajengan bawa apa bagus daleueun heula sudah can atos puntennya bari calik makruh nangtung tak mun aya ajengan nu mahung bari nangtung ngalaksanakeun pamakruhan eta ngilu bari nangtung. Alhamdulillah cai herang di bibit-bibit rumah dikasih cai herang teh cai berarti mubaran jelema nu kasuruh anggap wae ieu teh ajengan anu keur haus aja nu kasuruh. Jainuddin MJ heula mah Jainuddin MJ bukan di leutik jadi heula kalau ada dia operasian. Lamun abi puterkeun ceulik sok robah sorang. Kan sieun jadi sorak-sorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa TV One yang dimuliakan Allah. Insyaallah. Menertibkan sesuatu yang tadinya sulit untuk bagaimana menyembah sesuatu yang benar. Zat merupakan satu kata atas ketauhidan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ini muslimi sehingga di kebon? Kayak ini capek. Abdi dititah kupun biang ditambah bawang ke leutik Allah.
Jeung cabe. Yang pengeser bawang cek abdi teh. Ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe, keriduanmu akan selalu menggapai wahai ibunda. Datang abdi ka warung. Ini bawangnya, kemudian ini cabenya. Surya. Jemput bianteng. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum. Eta jeung bapak gelos ya. Aya nu botak latihan pidato Jainuddin. Aya nu botak sirahna. Walaupun demikian sirah botak loba dakian. Terus aagin deh, monang agin, monang hiji loba, panitia aagin kudu minum deh, ternyata seri rupanya, aaginnya monang hiji loba, untung kang ibu, monang hiji halus ngakalan aku, masih salah ngobrol. Alhamdulillah senang bisa bertemu sama orang Sidamburit. Ada panggung begitu lebarnya. Melihat ini sesuatu yang istimewa. Orang Sidamburit ini orangnya ramah-ramah. Ibu-ibu lihat, Masya Allah ada yang selfie. Di foto lagi calana pun. Yang jelas dengan maulid ini bagaimana kita mencontoh dan mencintai Rasul, betul tidak? Bagaimana sehari-hari kita senantiasa mencintai anak yatim, baru sekarang melihat maulid sambil santunan, ini luar biasa. Terima kasih anak muda, orang tua. Ini acara terlaksana karena sebuah kerjasama. Betul tidak? Halo? Kenapa jadi paburisak begitu? Agil, kita hiji, semuanya. Dua, berarti akhirnya Arifin Ilham Sokonah, tadi mau datang. Kemana? Oh, pupus. Arifin Ilham deh. Channelnya di media untuk salah. Celik dewai, aing bisa tinggalan Alhamdulillah, ini karunia Allah kepada Arifin. Arifin senang bisa ketemu sama hamba-hamba, mengingat Allah Subhanallah walam kalah suri cek aing walam wallah subhanallah walam walam la illallah wallah subhanallah. Berkahi majelis ini ya Allah, walam ampuni seluruh dosa kami. Jadikanlah kesulitan-kesulitan bagi pengangkat derajat di hadapan Wallah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Amin salam alaika Sholawatullah alaika. Sigan aing mun beda teu pas hari mingguan saja bikin paeh dan sora. Keur pasantren teh ya pemuda aing sempangor kudu ka pangingku guru aing jadi MC dangdut. Jadi sok aing ngahap dangdut bukan aya. Si jadi geus sarua we jadi dinya. Sarua jeung di ditu. Abi baheula keur jadi MC dangdut kapangi ku guru, lain dari dangdut pokok sudah modern kan ka dituna dangdut. Jadi sok aya nu nganggap MC tah
Eta dangdut aya teh. Alus mana MC itu jeung ieu. Kenang-kenangan. Kata guru pas ngomong bikin ke MC-an nek nyokap daging kalau kata bapak aja kalau sekolah udah seuli behemot seuli dewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Dallas Entertainment Hati berkesempatan malam hari ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga warga Sindang Urip terhibur selalu dengan kehadiran Solidat Maulana dan Rasulullah SAW. Sebuah sajian instrumen saya tadi menghibur Anda pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita sambut artis kita LP Sukakini untuk jadi penyiar radio pernah nggak gawah gawe ngomong sorangan dengan temo Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Luis Anwar di 9,375 MTKFM. Stay tune selalu buat Mamona, Mainci dan Bioyu. Tapi Kak Jeffrey Almohorige diturutan dan ngalaguna unggul. Tuh, ini orang lopanya tadi. Jeffrey Jeli Dewa. Jeffrey pun ngalaku sudah uger setep. Icing wala pokeun ya. hadirmu sempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Hapunten ya aja abi bari heureuy maniat kahibur we boga-boga sing jadi wasilah abdi jaga khususna oke di mana orang di akhirat di padang mahsyar tiasa silih saksian bahwa di dunia ieu urang tiasa ngagungkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah tomat buah peuteuy tamat. Bareng buah tomat buah peuteuy tamat. Tomat buah buah alpukat nama buah-buahan. Selamat berjumpa di stasiun TV yang sama di RCTI Oke dan RCTP Ngecrot satu untuk semua. Baju tumbah celana cubrayu dada. Goodbye. Sopan Sofian LP Sukaisi cukup sekian dan wallahu warahmatullahi wabarakatuh. Di kaki, cenah teh uang ka arumi ka ibu-ibu aya tua